Kurang pan langsung set. Pas tau kurang pan. Kapanggih. Ganeng. Ruah gers. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kemana sih? Oh, ini partai. Sama iya aja. Tadi itu. Tadi itu apa kali itu? Mana sih? Kumaha tuh kira? Kenal anjing. Katakan padamu karena kamu Musik di mana yo? Kenapa yo? selalu Aduh. nasihat Ayo tarik. Aduh. Aduh, kena. mendengarkan curhatan Anjing. selalu dengarkan Tuhan. Pertigaan teka pangi. Aduh, bingung. Di mana itu pindah? Kemana? Pan pertigaan teka pangi. Tinggali senang orang-orang nyusul Sarua urang ge capek ieu teh. Kumaha tuh? Oh, kumaha? Kumaha yeuna? Teuing atuh. Ayo nabi, ayo tilu tuh. Cagak anu ka itu itu. Antara mencar jeung musyawarah. Ya, kerjaan di mana? Panggeseukeun. Tanya heula ibi. Terus tadi tuh lain bencana tuh sih heula. Masalahna ya pertigaan. Garaneng. Siap. Ya, kumaha ya? Tanya ka urang tanya. Ayo. Ini ngariweuhkeun. Barudak yuk Bang Yasi Sungin karena itunya istirahat. Ah, pasnya ya pas kasalbannya langsung didik pulang ke Cikiro itu anak langsung nanyakeun ya nanya kuncina tengah ganteng kuncina tengah ganteng pas di luar teh ka urang ari urang pan langsung set ya pas teu lagi ya salah teh kapan Urang jadi salah. Ya, itu kan Hansipnya. Dinya nyalah ka urang ye. Udah urang oge jelema nya urang oge jelema ye gandeng wanian namun eta euy kesal ya urang disalah-salah di kamari euy. Abang-abang urang sebagai limas ye. Mana kunaon eta mah? Ya urang tepusna urang taledok ku si janda. Urang naik teh dua kali. Ngas bi. Aya nu masalah motor lah bi. Senang urang mahal ya. Bi. Power eta mah. Mang balik kana tuh ku abah sok. Bisa dikumbai bi atuh. Ieu motor mahal bi. Harga dia ini motor leungit Di mana? di ditu Di mana di ditu teh? di ditu dekat keluarga anyar Tuh udah jorok maneh mah. mangkat juga jangan mangkat kudu kapanggih. RT. asa dua kali Geus aya nama ka itu lah urang teang ka Bu RT. Urang bijakeun ka Bu RT. nya eta Geus kieu we. Gotong. Tunggu si punung.
Gersuk. Gandeng sate. Gandeng itu batu ada nanya mana? Aya nu geus Maling motor sia teh. Ganeng. Saha eta Pak? Ya. Nih, deket budak bebau. Babaung. Pas nu leungit cenal wae leungit motor gede. Kalau yang geus kapangi motorna? Kapangi cak? Parah. Cicing lah. Rek bejakeun eta rek dilaporkeun ka si Bu RT na bakal digebugan lah rame. Ini kapangi cak? Bantuana Lampu teh masalah motor pangulikeun gendek mah. ganeng. Can kapangi motorna? Can kapangi? Can eta Satu melihara ilmu. ih sia Lain waktuna ngajual eta. batu teh si bukit teh lah mata geus neneangan ti kurilingan. Tuh, mumpung kelobaan. Sagalangan ayo. Gaskeun. Sabar bantuan. Ganeng tuh RT. Ganeng. Yang geus tuh hayu buru kurang bantuan lah. Bantuan mana eta? Buru-buru lah. Mewek nyewa sok. Tahun itu gitu, RT urang atuh kitu kitu. Ngaji urang. Dagang-dagang. Gopen beli. Ganeng. Ayo kadi asup, bro. Umi ampun Umi. Asup, bro, asup. Udah sakit ya, ampun. Kata di mata ayah Umi teh. Ayo, bro, asup. Cek euy. Ah, ganti. Yo. Berbisik, nikmatnya jika dicinta. Kadang hati berbisik, nikmat kau punya kekasih. Kadang hati berbisik, nikmatnya jika dicinta. Kadang hati berbisik, nikmat kau punya kekasih. Hitung sampai 5.
Harus ngumpul di sumber suara. 1, 2. Ayo cepat, baris. Kamu apa-apaan kayak gini? Baju pakai jadi celana ini. Oh no. Kamu ini apa kamu? Hah? Kamu cengengesan mulu lagi. Kamu cengengesan mulu. Bener lagi. Semuanya bener lagi. Saya hitung sampai 10. Ayo. Kamu niat gak? Jawab mana jawab? Buru cepat. Ayo. 1. Kelihatan kalian gantengnya. Udah siap semua? Siap. Dan jawab. Pak Susi udah siap? Siap. Yang mana? Udah dicek? Udah. Oke. Sekarang akan melaksanakan perkemahan ya selama kurang lebih 1 bulan. Siap. Ya. Yuk, sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita baca doa. Mulai. Doa selesai. Balik kanan, bubar, jalan.
motor mana? Ngalin ini ke bawah. Poho. Diulang ke mana? Ke lokasi kan itu. Mau ke mana jalan ke mana? Kemana jalanna? Jalan artinya belok. Tah, di teh belok kiri. Belok Tah, kiri. ke kanan. Ya, kayak aya punduran Aya hanap. punduran. Hanap. Tah, kayak patokanna di dinya teh. Aya tengah kalapa tah di dinya. Siap. Urang kan yang si baron ya. Buru. Buru sigap. Buru. Kusina semua. Dorong.